Lain Kumaha? Ari kolot geus di ieu can si lemok can. Oh, pugu gering eta. Udah Atuh lain teh ya kaditu. kieu enggak mah rek ka ditu teh urang teh balaringu teu boga pisan bawa Nah, da teu kudu mikiran bawaeun. Ye, dengekeun. Kanu jadi kolot mah cukup ku datang ke kolot mah geus bungaheun. Jeung kudu mikiran bawaeun. Heeh, atuh da sok arera ai ka ditu teh barang bawa teh. Paham ari kadinya mah. Tapi dari kolot mah ku datangna urang ka imahna ge. Eta teh geus jadi sebuah kebanggaan bahwa budak urang teh nyaangeun ka urang. Oh, gitunya. Heeh, ayeuna mah geus ulah boga pemikiran urang kudu mawa itu, kudu mawa ieu. Datangan ke kolot karunya. Mumpung kolot urang hirup keneh. Oh, atuh erek isukan mah Nu kene datangan. nuhun atunya Mang Darma tos ngelingannya ka abdinya. Dinya. Nuhun pisan ka tampi. Rek dipikir-pikir mah ya eta omongan teh. Mumpung kena hirup kolot teh kudu dilongok atuh lah. Maksakeun lah teu boga bawaan ge.